Sampurasun sadayana, kumaha kabarna, mugi daramang sadayana. Tepangkeun nami abdi Maulia Ismira. Dina kesempatan ieu abdi bade neraskeun carita jurig imitasi episode ka-4. Kanggo anu teu acan nonton episode 1 acana, tong hilap ditonton heula nya. Isukna surat dibikeun ka Mang Pardi, manehna ukur gogodeg. Lain antep-antepkeun ieu mah cep. Jeung piraku deui aya jurig bisa nulis sagala, ceuk Mang Pardi ngomongna di barung imut. Sing waspada bae Mang Pardi, datang tuna ge ieu teh aya tuluйna, jeung ulah kendat nya ngadoa bae, muga-muga sagalana tereh beres, ceuk Encep. Ceuk emang mah mending ontrog ka imahna Cep, moal saha deui tang tu si Unu nu boga petana teh. Ah ulah waka nyangka kasih itu Mang. Ari geus sidik beja teh asalna ti si Unu jeung si Unu deui nu pernah pasea jeung Encep. Ceuk Mang Pardi keukeuh dina pamadeganana. Curiga mah meunang, tapi nyangka mah ulah berat jeung kudu aya buktina. Ari ieu ceuk Encep teh. Rek cicing bae nya Encep mah. Ceuk Mang Pardi malik nanya, nya kudu kumaha atuh? Encep apal henteu kana tulisanana? Henteu, ngan nu jelas jurigna bodo, piraku ditulisna ku getih ari bauna bau mangsi, salila-lila paduduan ting haruleung. Engke mah emang cicing bae di imah bandungan sagala nu kajadian, keun Encep mah rek liar sugan bisa menangkeun nu aneh-aneh. Encep ngabagi tugas, malam Sabtuna ti wanci isa keneh, Encep geus indit, maksud teh rek manggihan Kang Unu, bongan ceuk Mang Pardi beja teh asalna ti dinya. Lain rek ngontrol Encep ge, maksud teh hayang ngobrol bae, susugan nyambit-nyambit soal pamajikan Encep nu cenah jadi ririwa. Punten mah geus sababaraha kali, tapi eueuh bae nu nembalan sakitu lampuna mah caang. Imah Kang Unu tepati jauh ti imah kuring ngan kasalangku tegalna jeung kebon pandan. Imah leutik cukup keur imah-imah sorangan mah bubujangan keneh Kang Unu teh. Panasaran ditoong tina sela-sela biri karancang, aya radio luhureun rak. Tapi aya geuning Kang Unu ge keur ngajongkeng dina bangku kai di tengah imah. Panto imahna diketrok deui. Antukna digedoran, nu ngajongkeng angger teu usik teu malik kalah kesel. Nah, sakitu heula carita ti abdi. Kumaha panasaran kan? Kumaha kalanjutanna? Langsung weh ka video ka bagian 5 nu dek dibawakeun ku baturan kuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.